lumatak lamun urang boga rasa pinter teh tak komo batur hirup mah kitu ulah boga rasa ieu aing pinter teu batur tah eta nu cilaka mah jadi ngokop ka batur teh pinter aing komo batur nu matak teh mongkeun kalemahan diri di mana panggih jeung batur ulah sombong ulah bedegong da jelema mah aya lemahna aya unggulna. Oh nya euy di atas langit ada langit. Luar biasa. Kula dek nepungan Bapak Semaruna Kudrapawana. Sabab cenah eta jelema teh keur nyumput puni di nu saang negrak bari teu katembong kan sagala rupa ilmu bakal dijawab ku Bapak Semaruna Kudrapawana. Mudah-mudahan atuh kaula dina waktu ayeuna dek nanyakeun salah sahiji ilmu ngeunaan hirup jeung kahirupan. Sabab anjeunna jalma anu geus muka sapah hartina teh geus tobros paningalina geus teu loba hijab kana dirina geus pinuh ku pangalaman legok tapak genteng kadekan sa Sakia sesekar ningwang sakaya gilang gumilang sakaya gilang gumilang gilang gumilang kansa moal teu isili herang panon ieu urang kampung dieu moal gugulawa teuing sagala rupa dibeuli da puguh kadu picung ku Pak Nangka jeung sajabana kararumplit moal hese jeung jauh ka ajab raresik jeung sajabana hartina hirupna geus disiplin kan sa geus darewasa unggal poe hatena bangkit hartina hudang nyaring boh pikirna nah ari seug di negara astina kan sa teu sadareun dirina di mana manehna asa pangbenerna teh teu sadareun yen di mana ngaku pangbenerna teh eta teh salah nya kan sa numawi dina sandi kaula dek dedeheus kanu ngaran Semar Badranaya sabab eta jelema teh jelema anu keur nyumput budi dinu caang negrak bari teu katemo di mana nyieun hiji pagawean atawa dititah ku batur teh sepi ing pamih rame ing gawe hartina pinuh ku pengabdian ieu meureun anu disebut budak angon teh kan sa ai budak hartina lain budak bebenyit ololeho tapi budak jalma anu geus pinuh ku pengabdian abid hartina ngaran jalma anu pinuh ke pengabdian mah moal jauh tina pitulungna nya kaja digendeng
atanapi salamina cicing dina iuh rahmat pitulung hartina diaping jeung di jaring dicontohkeun kansa ku budak leutik budak anu masih kene bersih salila teu leh diaping di jaring ku indung ku bapak ku baraya ku dulur jeung ku tatangga di mana kokolonangan oge dina luhur dipan eta budak ku indung bapakna dirontok lamun seug nepi ka sisi dipan coba pikir lamun aki-aki kokolonangan dina dipan kan sa paling disebut nugelo hartina diaping di jaring anu suci makan saja barang saweg nuju aya dina lamunan astra jingga dawala rag-rag dipayuneun ieu sinat sakit koneirah kan ningali sakit kunira ningali sapisan ningali layon kaget kunira kan ningali sapisan wis kena dihimpin asti kersah yang widi kersah yang wede giri lusilan paingan giri hartina gunung lusi cacing paingan nyata tersangka sarabuk sabarang nyamuk kan sa hana dipuji ieu tempat teh aman tentrem nah ieu jelema teh kabawa angin tadina atawa ieu maroga hala kan sa jawaban anu tepat lintang ti maneh jenisna anu bakal bisa ngajawab kabeneran aya keneh renghapna ieu teu eling meureun hirup jeung paehna angin Gusti nu kagungan kaula sejade deheus kana kodrat irodatna kana widina kana ridona kana rahmatna kana pitulungna muga-muga ieu jalma bisa ngajawab hartina cager deui atawa cager tina kanjerina tina tatungna waras teu makaning jati teu makaning waras waluya oh no jadi aka cager euy dulu naon hari hilain ayang dahar ay aka yang udud udah hei ayo ulah naon ningali si malaikat meureun dek nakon aduh muni kasepnya moal Bapak Dokter Anas Haji Ruri Raharja mah gitu. Di mana? Urang Taman Mini. Oh. Alah. Atanapi Pak Dokter Anas Ajun. Dinas Perhubungan nya. Sing tanya tuh, Den. Kula mah. Berat nyuhun berat nanggung lan datang tosna oge jisim abdi teh pangicen ieu teh dilandongan ku saderek
leres kaula memerdi wungkul kersa jeung pangawasa nama angin anjeunna aya dina ridona anjeunna sampean bisa cager deui nuhun deh karumosan mah tuh seneng duren sok meser atuh den milu panginten abdi neda nya den seneng salak sok urang kainya atuh saha panjenengan teh ngaran kaula upami di pesantren ngaran kaula teh Bambang Ludirasuta Bambang apa sih Bambang naon daun kalapa nu geus garing Bambang ge barang bang atuh mah Bambang Ludirasuta Pak SBY aya eta mah Bambang Yudhoyono atau Bambang Ludirasuta leres di mana kaula ti pasantren kenali sabda di pasantren kenali sabda aduh budak pasantren ye nya sami sareng abdi-abdi ge kapungkur lami di gontor naon dagang mie ajo panginten aja pasantren mau ninga karena ilmu parabot paala ya puluh paklan bahwa Pak Ilun gitu nih nu kitu nah maka jeung Pak Udin non teh coba nang direuykeun Pak Ilun na teh nyaho sia Ilun naon di mana urang keur eta geurina hayu urang Ilun ulin atuh tah mah sesepuh eta teh sesepuh Sumedang teh geusan ulun bade jeung karka kedu pisali rasa abdi lah Dede Yusuf nah ya jelema sakur nu sohor diomongkeun nya Dede Yusuf atau Dede Amu Dede Yusuf nya dupi eta nu pengker abdi Yusuf kala ning kumisna teh nyeprit dupi ieu teh kampung naon kasebatna kampung Tumaritis desa Kena Gorowong ieu teh ieu teh aduh kalaresan umuhun kecamatanna Kadipaten ai kacamatan Kadipaten kabupatenna kaditu ka dieu kaula teh sejade deus manawi uninga bumina Bapa Semar teh palih mana bumina Bapa Semar palih mana wah nya teuing atuh kumaha teu terang ulah terang ulang ai saurna mah di Tumaritis mah aya ge bumi Semar sumuhun bumi Bapa Semar mah abdi teu terang da Bapa Semar mah kapungkur kita maot aya ge Semarna anakna anak saha anak Bapa Semar sumuhun gitu jadi Semarna mah aya tak eta nu dituju ku kaula teh sok lepat alamat atuh tadi ai bener teuing ieu mah nuju aya ka sono pun Bapak tuang rama kanya teh pun Bapak teh ulah salira teh putrana sumuhun bulan abdi teh panggedena pang anu diogona
pang diogona jeung pang goreng adatna nya jabati goreng adat goreng patut deui goreng akhlak we terus CF-keun aing CF-keun aing nu kadua mamaot dawala aing nu katilu si gareng kacanak palid abdi dawala teden oh iya anu pakar sumuhun rupina salira mah tukang banyo nya kapungkur akhirnya menjadi tukang tahu abdi teh nya nuhun pisan atuh kaula ditepangkeun sareng putrana ge ieu teh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih bade naon tataros ulah dasarna dukun pun bapak mah tuh dukun mah tukang jenglong ngana ini mah tos naas nya badai naroskeun naon ulah aing ditaroskeun ku kaula teh rumasa jadi manusia mun ari manusia teh ngabogaan pancen tinu kawasanya teh ibadah mohon moal pati-pati Allah ngayakeun jin sareng manusia upami sanes kangge ibadah tah kasaha kaula ibadah kumaha prak-prakanana jeung naon hasilna ibadah abong di pesantren euy budak ilmu ohid ya tauhid gitu sing sok hayang nyaho lain tadi ngakuti gontor jawab kudidinya nya oh salira teh ti padepokan gontor muhun lan upami ieu ti apotek nya tah kitu malawi ai nu kapendak ku abdi mah ai ibadah mah naon nya numutkeun perintah Allah ai ibadah teh keur diri nada aya Allah mau urang getol ibadah Allah mau untung urang teh ibadah Allah mau rugi jadi untung jeung rugi atau daek jeung teu ibadah eta mah keur dirina we keur dirina oh daek Allah mah teu butuheun da nyeunana nu kagunganana empek dek hade pek dek goreng pek da Allah mah geus nyadiakeun sawarga jeung neraka lain Allah bakal ngagebruskeun ka neraka eta mah laku lampah urang anu nyeredkeun ka nya ngan ieu mah kadeudeuh ka nyaah pangeran anjeun teh kudu ibadah keur anjeun sae kitu wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun jadi supaya pangna aya agama teh supaya hirup da puguh ieu dunya teh atuh saliwat sanewara da asli nama bakal mulang deui ka itu urang teh da aya nu leuwih hade kahirupan tibatan kahirupan dunya nya tanah akhirat walal akhiratu khairul laka minal ula nya teh dina surat waduhe waduha belegu nya ke nah hati pasantren mah kejeung aya waduhe segala rek waduhe rek waoo waduha belegu waduha walaili ida saja tah eta leres nah ada waduhe walaili ida saja teu bisa tong wari-wari ngarobah teu ngarobah da ti dituna ngan harti mah anggar eta keneh sanajan kuring nyebut waduhe ke cuma mimitina apan tete alifna dileungitkeun digenti ku iya tuh
ngan iyana jadi harap gering teu bisa dibebanan ngaran-ngaran teu bisa dibebanan teh teu bisa di JR teu bisa ku PS teu bisa ku Jabar jadi naon nya waduh he wah iya Jabar hae jadi waduh he sok rek ngomong nepi ka mana jeung dewek parabot benangna atuh lain heureuy kuring mah nya oh jadi diganti ku iya dieuweuhkeun teh di dap an lisikol teh dieuweuhkeun diganti ku iya oh kitu teh Kang Abah siling dola percaya tinggal gontor lain golontor sae atuh tak kitu Numawi ayeuna di pasantren Aden jeung di pasantren Mang ulah beda paham wajar tapi musyawarah mufakat nya urang sing jadi rahmat teh ulah jadi laknat beda paham teh leres leres kitu sahabat Nabi ge pan beda pahamna tapi puseurna mah tidinya keneh model dina anggota badan urang panon ahli nempok nya ceuli ahli ngadenge irung ahli ngameu sungut ahli ucap kapan eta teh kabeh beda ngaran beda paham beda cicing tapi ngamuarana dina rasa nguseurna teh di dinya cirina nangka asak ceuk panon koneng cirina mah tapi cek ceuli malain koneng ngageblug cek irung malain ngageblug tapi seungit cirina asak mah cek bibir amis pasea teu antara irung jeung ceuli dume cek panon ayeuna koneng cek irung seungit sugan beurang eta irung teh ngajak perang ka panon bawa pasukan korong teu bae atawa ieu panon ambekeun ka ceuli dume cek ceuli ngageblug dar mawa pasukan cileuh nah teh era wujud sorangan teu parasea gara sok ari ieu beda paham jadi peureuk diacung-acung jadi parasea coba lamun ngamuara manyunah Rasul musyur kayaknya oh nya pecakan dari ka Mekah sababaraha golongan di ditu mah anggar sujud ka dinya deuduh cacak anakna komo bapakna mah bodoh iya tekop dipuji saya tahu mana iya gara sok waden aya deui nu rek tanyakeun ku kaula naon ai roh nyawa di mana cicingna nah teu apa gitu henteu tinggalin atuh Cici Malaka teh kale ngaler nah bisi rek najakeun roh mah roh naon eta roh mana nya ada roh mana cengeang cicingna eta nyawa teh di mana ai roh teh getih pecakan beak getih da paeh oh eta di dinya nya jadi lamun eueuh getih teh paeh nya kumaha lamun aya getihan ku kaula dipengkek liang irung jeung sungut teu bisa ngarenghap paeh moal paeh sarua ngandung harti meureun berarti napas nyawa mah ceuk anjeun napas nya kumaha lamun otak dicokot paeh sarua cing di mana eta nyawa dalem ieu budak euy dalem ieu dalem naon dalem kaum atau ngajak bisi pasea iya
jadi cek adik cek aden dina otak henteu nyebutkeun dina otak teu nyebutkeun getih teu nyebutkeun napas jadi lamun di otak dicopot otak pae dipangkak pae beak getih pae lamun ti bubut tina tangka kalapa cekuk yo jadi di mana senyawa teh berarti di senyawa teh di tangka kalapa aduh ampun den den eta mah rahasia pribadi geuning ai maot tina indung suku tereke kaluhur nuturkeun panon oge burleng eueuh anu maot panonna malik handap nuturkeun kaluhur nih karelek we kerja bukakeun matak ditutupkeun deui ti dieu ka itu eueuh nu ngusap beungeut ti dieu ka itu pek anu maot diusapna tina sungut teh ka itu anggarna malotot ti dieu maka dia geus balikeun deui jadi manusia teh kudu kembali lah kana asalna back to basic reformasi ngan reformasi ulah kabamblasan lamun ceuk falsafah Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit lamun ceuk urang Sunda muncang labuh kapuhu henteu sugan muncang teh geus kolot jo bulenjang we kaluhur henteu ka handap balik deui plek tuh nya mun ceuk bahasa Arab makanya aya makanya lamun ceuk agama total naon globalna naon innalillahi wa inna ilaihi rajiun eta rusiah anjeunna ulah diteteangan ku anjeun da bakal kaalaman dan kege anjog jeung waktuna sabab lamun dicaritakeun ayeuna bakal loba paham anu ngabedakeun turta bakal diaku eta paham teh ku dirina nya da kabeh nu dicaritakeun bieu teh kabeh bener henteu salah nuhun tah geus ayeuna mah aya kitu budak euy tah nu matak lamun urang boga rasa pinter teh tak komo batur hirup mah kitu ulah boga rasa ieu aing pinter teu batur tah eta nu cilaka mah jadi ngokop ka batur teh pinter aing komo batur nu matak teh mongkeun kalemahan diri di mana panggih jeung batur ulah sombong ulah bedegong da jelema mah aya lemahna aya unggulna mun kararitu jelema teh kabeh nya cara nu bieu kan cilaka da eta sia mah sok bingung kitu teh pan kahayang aing teh supaya sarua jelema teh kararitu kabeh kan cilaka kumaha linglung tong boro make jeung ku akhlakna naon sangaran we jelema sok sakabupaten ngaranna sarua da linglung atuh ngaranna Udin we kabeh deka mana Udin Udin geuning rek itu rek Udin cenah bejana Udin teh hajat nyunatan anakna si Udin da lieur geus sok aduh nepi eta kayanya sia ilmu kitu jelema masa panjangan maju ngidul kaler keneh sapanjang maju ngidul kaler deui nya euy di atas langit ada langit lieur